nama aing kaduhung eta bobogohan jeung sia Siti lah. Tungtung nama aing geus bebeakan ongko, geus bebeakan ieu gitu, ditinggalkeun bae aing geus balik sak malah. Haram jadah doang. Si Amin tuh. Sia kunaon Amin ceurik ku sia? Hah? Beweh bae sia curik. Jangan bertanya, Dim. Saya kenapa? Sudah pasti saya putus cinta. Sia kunaon, Min? Putus cinta, jelaskan ka aing, kusaha? Sia mah ngomong ka aing ngomong. Jeung Siti Jubaida bin Sueb. Bin Sueb. Oh. Tetangga lembur nu kabogo aing teh ninggalkeun aing aing geus balang sakabadin. Geus saya ulah cerik. Bikang loba ieu. Naon sacerik? Oh, Din, bikang malu kene, tapi nu dekeun main doang Din, deui. Satu, anu beubeukkeun ka anak adal kos aing. Aing segera balik ke tuh. Sia. Lieur jeung aing, lieur. Balik ke tuh. Ih, eta si Amin kunaon nya dong jelema rada gelo. Ai Neng Jamil ke mana? Teh ka warung. Ka warung. Sorangan bae tah. Hooh, Anternya. ulah lah. Kunaon kitu? Ulah. Alah dianter lah. Ulah. Lah sombong dianter bae embung. Ngel deui. Kunaon kitu embung dianter ku Bos Udin? Pokona mah embung be. Awas ye, nek Ya ka lewat. mana? Dek Ilu bae lewat. kitu munang Nek lewat. dadau dan Udin. Aing ditangkep bae sama aing mah lain nangkep sia, nangkep si Jamilah. Mana bahasa? Rek nangkep si Jamilah. Ya pokok aing Jamilah mah. Jamilah, tungguan Jamilah. Ulah Jamilah, tungguan Jamilah. Ulah Jamilah. Sia si ilun bae. Bongan sarek deketan si Jamilah. Masuk gara ketu. Kemana? Mabur. Gara-gara si Ono, aing karak dekat-deketan si Jamilah.